Bieu teh mah keur ngahuhuleng torojol budak balik sakola ngasongkeun kantong. Poknana teh cenah lama buka MBG dina jero kantong. Nya teu kungsi lila wagir we dibuka ieu teh ku emak. Panasaran cik naon MBG pe ayeuna. Kunaon atuh cenah nya bet sok dibawa wae MBG teh lain di dalahar di sakolaan. Pas dibuka sing horeng teh eusina kentang goreng jeung sepan buncis jeung sepan wortel. Aya pangsit 2 siki jeung buah melon sakeureut ieu teh. Da cenah cek budak mah aya dagingan ieu teh ngan di dahar tadi dagingna hungkul di sakolaan. Tapi budak bebejana mah cenah geus ngadahar daging teh kalah sarbel. Alas sia menikot hariwang da ai kitu teh. Kumahanya ka Pa Dedi Bapak aing teh geuninganan cikan atuh. Bisa teu kira-kirana MBG ajang daerah Jawa Barat mah gentos we Pa Dedi ku artos. Da geuningan ditingali-tingali teh kalakah sok mararubah. Asa lebar mubajir geuninganan Pa Dedi. Jeung deui kieu Pa Dedi abi mah nya abi we ieu mah abi pribadi. Kunaon deui milih diartoskeun teh? Kusabab budak abi mah mineng teu sakola gara-gara teu boga bekel. Da geuninganan penting keneh kudu aya bekel. Nya oge apal di sakolaan menang MBG. Tapi da budak abi mah teu laju lamun teu dibekelan sakolanana teh. Pampangna mapan meureun lamun teu mekel teh lila sakolana. Katambah deui pan jauh jarakna. Jadi abi ge salaku kolot nya teu tega lamun budak ka sakola teu mekel duit mah. Matakan ari di imah teu boga duit mah anger we datara init sakola teh. Kahiji eta kitu meureun Pa Dedi abi teh nyuhunkeun digentos ku artos teh. Kadua eta teh ditingali-tingali mah geuningan lolobana mah mubajir Pa Dedi. Ieu mah susuganan we atuh didangu ku Pa Dedi. Da geuning abi mah bener-bener berharap eta teh jadi acis supaya tiap harinana teh budak aya bekel jang berangkat ka sakola. Tuh da geuning kieu katingal ku Pa Dedi panginten. Ari di pasihan MBG mah kalakah dibawa ka bumi. Kalakah emakna we ieu mah anu ngadaharan MBG teh meureunan emakna anu sehat. Da geuninganan ieu teh ditawarkeun ka adina nu leutik nu aya di imah. Sarua embungeun da ieu teh kentangna geus teuas geuning da bubuhan geus lila teuing ti sakolaanana meureunan ge. Hapuntenna we ka Bapak Prabowo sareng Bapak Dedi abi kersa nyarios kieu. Sanesing abi nampi rezeki ngan meureunan lamun digentos ku artos langkung katulungan abi mah. Hatur nuhun pisan sateu acana.